naon teh di dia sorangan wae. Lah, keur kieu we hulang-hulang. Ari maneh? Tas di mana tuh? Nangan baturan di Kresel di imah. Oh, sarua atuh juga urang ya. Aya batur geus cicing di dia nongkrong urang duaan. Atuh mang sok nongkrong di dia sugana aya jurig numpak kuda. Ya heueuh geus cicing di sok nagobe di dia lah. Mang, aya teh gambar naon sih? Mana? Tah ieu. Oh iya. Ieu gambar anjing ya teh ya. Tah gambar mata. Kok anjing gitu ya? Heeh. Kunaon tuh? Asa penasaran hayang nanyakeun mang. Oh, gambar anjing tah gambar awewe. Oh. Tah onta tah onta. Duh mang, ini asa halus mang, kurang sayang ditato ya. Jih, nya ari alus mah ngan meuni kana ulah ditato maneh mah. Nah, ieu kitu kunaon mang? Yeuh, Gusti Allah mah teu suka teu ridon mun nempo umatna menyakiti diri sendiri. Teu beunang eta teh dilarang ku agama. Anjir, mun tegas euy. Atuh nah eta mang ditato. Lah, ari mang mah paris terlanjur kumaha deui geus we kieu ngan dihapuskan teu meunang kalau beuki menyakiti. Atuh mang kurang pangieunkeun tato naon we? Nu penting masih yang halus. Arek itu ditato, kan meureun nyeri dari ditato mah kudu ku jarum. Lah muung pakai jarum mah. Yeuh, pakai ieu we ami sapoeun dipakena. Oh, heueuh tah meuni kana ku Supido sok kurang digambaran. Sing halusnya ya. Heeh, sok pasti alus ya urang gambaran ya. Tah, ieu. Keke mang, ieu teh gambar naon mang? Tah, ieu teh gambar endog naga. Ieu opat poean mah pasti megar, alus we hasilna. Anjir mang, atuh ke urang gagah ieu boga 5 naga mah. Nya heueuh atuh gagah ya kurang enak diembohan deui nya hiji deui gambarna. Aya gambar naon deui mang? Tah, anu ieu mah gambar leunyai. Jadi mun maneh keur dinu poek bisa dikesakeun teh keluar cang warna hejo. Anjir, keren atuh mang. Mun dinu poek teh mah jadi glow in the dark. Ji, nya heueuh atuh alus eta mah caang dinu poek teh ngabore nyai ka dieu polet. Nyeni pokona mah. Heuh atuh mang, urang rek nangan heula barudak rek diabukeun ieu geus kuat ya. Nya, atuh urang jalannya. Heeh, mun aya nu hayang tato ka urang aja. Selamat siang komandan. Siang. Hari ieu maneh nanaonan leungeun? Ditato komandan, ami juga si Mang Ugi. Lah, maneh mah jam teh bener diturutan. Gambar naon tuh eta? Tah mah ieu teh endog naga loncek si Mang Ugi mah 2 poe atau 3 poe. Megar cenah. Naga naon tuh? Lah teuing pokona mah naga mah. Tah lamun ieu mah leunyai engke lamun dinu poek teh bakal caang mah. Lah, maneh masuk aya-aya wae. Yo, lamun tatona supalumar, dina kulit nu hidung teh kaciri ti peuting teh caang. Ya mah pernah ngagesek-gesek leunyai teh. Tah, ieu ge lamun digesek-gesek caang dinu poek teh warna hejo. Mun urang mah ieu teh gambar leunnyai teh teh sing loba ka dieu. Jadi, engke teh lamun ti peuting bareng lampu teh raang ieu teh katempo kulit hidung teh. Ah sugan edan komandan. Naon si doko-doko wae. Mang, kenaon si meuni monyong-monyong wae? Ye, teu kadeuleuh mah urang keur ngetrokan anak tengek. Jigasan anak meri anu kitu-kitu di hakanan. Lah, ari ngomong sok ka mana wae. Da kieu we urang mah ngarang-ngarang hirup di lembur mah. Eta teh proses pembuatan teh seperti kumaha man? Sok diuk di dieu, sok dijentrekeun. Heuh atuh mang. Ye, Panglima, pertama-tama yang bisa ngetrokan tutut kieu, bisa ngadar tutut kieu teh jauh lah perjuanganna. Pertama, urang teh kudu ancrup heula eta ka sawah. Anu kadua, can suku teh kacugakna ku nu kieu teh ku kerangna. Pareurihna juga kumaha. Anjir mang, nekat bangga kitu ieu dahareun. Sok tuh lanjutkeun deui caritana. Tah, saenggeus kacugak teh, urang teh kudu milihan nu mana tutut nu mana keong, da bisa nyalahan dari keong mah ceuk batu mah racun. Emang perbedaan kitu mang, ieu tutut jeung keong. Ya beda tuh Panglima, dia tutut keong mah keong. Ari bedana naon mang? Geus ulah mikirkeun nanyakeun jeung naon bedana-bedana. Mending kana dengekeun urang keur ngadongengkeun prosesna. Cenah tutut jeung keong beda rupana. Terus kumaha mang? Ya, terus mun geus tutut geus lobang geus ngumpul dina ember, tah si tututna digiringkeun ka imah. Anjir, digiringkeun mang. Atuh heueuh digiringkeun. Hei, aing di bangga. Geuning ieu mah buntutan di caropong. Jih, nya heueuh da sakali lagi nu mudah. Heueuh tuh ieu teh ablas ngaranna teh eta Panglima. Anjir mang, racing tutut ieu mah kayak aya ablasan. Heueuh atuh tah, selanjutna si tutut ieu teh kudu diberok tilu poe tilu peuting. Meni lila-lila teuing atuh mang prosesna. Udet aing mah lah ngadengekeun agen. Ai terus mana hayang kumaha? Lah bet urang mah hayang nu simpel mang, ulah nu bangga-bangga teuing. Geus, ayeuna mah daripada pusing-pusing ngadengkeun caritana, mending keneh kita menikmati tutut bersama-sama. Ngeunah kitu mang ieu mah. Wih, ngeunah atuh.